hujan eno karunya nih kain kerut-kerut yang ngarujan kain yang di maksudnya jadi pentan duit bae ku incu boro-boro moga incu kumanjangan can boga Siga nama ayah di bakar bahagia. Kak, keren kak. Tas ya maksud be sadak nah Sorangan dongker bahagia yuk. bahagia banget dia bahagia dek ya aing ke para rusing di kota aing di lockdown kene aing di lembur enak aing sugan aya kurup-kurup iwung naon daripada di kota Sana di kota angguran bae perasaan kak. Mau bisi dipeta duit gitu. dan ku di penta duit Tentunya waktu itu dia mau, dia mallnya di lembur ya. Tentunya waktu itu dia kena ke corona. Entah mah. Tentunya. Dan kemudian dia ke kota, dia kena ke corona. Aing balik tadi ya, gara-gara ke corona. Mau di seperak-perak kaca neng dia ge. Ipuh, be, hidup di lembur batur. Baru kayaknya orang naik balik lagi ya. Oh, nggak segera itu mah bur. Yur, aing mah, dari banget dia. Dari budak letik, karena duitnya ngoba. Ih, ipuh, aing. Orang yang tadi lembur dak letik kos gitu. Kadela engker pusing kieu. Corona di kuaebe corona. Oh neng. Mal kawin-kawin ieu mah aing dah. Tahun-tahun aing di lembur di kota. Mau duit receh deui. Balik aing ka imah sugan manek di halem. Ceng, mangge jelema anu motor beureum tak? Mangga yang tadi di jalan tuh kena lamun bae. Ah, ya nang gitu kak. Lain buka hutang. Burungnya yang lembang ada ya. Ngaren di leuweung bareungit. Mau geleuwing deui ya main dengan aing dah. Mendingan balik aing lah. Kalau ngeusin lagi hutang. Mana nu mau motor beureum cenah di dieu. Cek budak lama teh ya tadi. Itulah dipatagi hutang mah lempang deui. Kamana tanya? Da morai kadut. Ini kan disampeun tepeng kayak mana lah. Iya kebon cau udah kira wahana ini. Kalau kita nak kieu jantung lo can biji-biji lacan. Kemen ieu panen aing nek meuli brem-brem ieu. Aing jalo bareungit dak ke dieu. Kuna mau kebal panen ieu cau. Si itu tuh dong nama tadi budak letik nu ngabohongan aing. Jailan gerebek waing kagetan teh sia tah. Tadi geus ngabobodo aing sia tanggal lunjak. Jailan keun bae waing eta. Wah, dia. Pajuh ku dia tah. Dia tadi ngabobohong aing dia. Ayo engko di leuweung dia. Anu dia. Ngaguling dia tah lain tah di ku aing disurungkeun. Nah naon ide mu he nyuruhkeun aing. Pokok eta di motor jadinya. Aing. Nah ini dia maksudna ngebodoh-bodoh aing dia. Ayah di leuweung dia ngebodoh bae dia. Naon ide pugu aya tadinya aing manggil. Motor metik teh nya nu beureum. Anu bokna beureum teh sarua di motorna do lasun. Halah, aya kumaha dia batok kalapa aing kadinya ge eueuh. Ari dia boga masalah naon di si eta? Nyaren bae. Si eta nginjem duit kana aing. Nginjemna di imah babaturan aing. Dia nyontai mana? Aing nyaho teh si eta na bejo. Aing nyaho di imahna. Tah, ari dia geus nyaho imahna mah. Hayu burung antar aing. Dan aya teh pulus-pulusna ieu. Ayo antar aing. Aing. Mau menunggu film nih. Ya, gulung merah nyai. Ada hutang teboga, duit ngayapak, ngopi dah, lem.
coba ayo. Di mana bae dia bejo? Oke. Saya. Ayo dik ngopi. Hari buka hutang mah saha. Tinggal di sini sama dia, ayo baliknya. Lain ieu hutang ira bayar hutang jangan kebel ya. Utang sakit tuh gedamku ditagihan baik. Ulah keng. Oh tuh tenang baik kayak kau ini bayar. Beraha kau yang bayar gitu. Geus nyangka yang jadi suka dede, ulah leungitan bedanya. Hangka yang jadi suka dede. Ayo balik. Yang balik heula. Dasar budak leutik hayang bae teka tiku kuy. Gue yang jadi isuk mabur deh di Jakarta.